itu ngararamu gitu. Mak teh hayang apal wing mah. Duit wing ka dieu deui gantian ah. Naon ah ngadon kacau kieu geuningan. Dia deui duit abi mah. Anas geus ngajual sendal sabelah jang mayar arisan. Saminggu tah kamana-mana abi bebelaan nyeker sabelah. Muhun jang hampura pisanya. Da mate atuh laina maksud codekah kasadayana. Da kumaha deui atuh aya kesempatan mah. Naon salah na ngamanfaatkeun kan? Dibeset sia ku wing mah. Acis abi ge uihkeun deui atuh mah. Geus samet dia we jadi incu emak teh. Isin ku AAA itu. Dah hayang nyaho, pokoknya mah eta kontrakan nu dibangun ku emak jadi milik abi jeung si Ajah. Lumayan hitung-hitung dipangkuryakeun we. Mantap, Mang. Saya sependapat sama Anda. Sekarang saya sama Anda dapat kandang. Hega tulang ke digantian nungtut kumanya. Baik we eta kontrakan pake kumane jang daslim jang aja keun we mama ayeuna rek hiber we. Eta ku ke hiber. Nah turunan piit gitu si mah teh. Ampura we kasadayananya. Insya Allah lah bulan payun mah mareng ngayakeun tumpangan bola jiga teh rame meureun. Iu. Matong nyari-nyari pi masalahan wae atulah. Abi anu kemaluan mah. Deureuh we emak geus kolot mak lah. Bisi deretur kuno maha kawasa. Tah kitu mah nya hampura we ieu mah. Pongana atuh da kadon pelanggaran kieu. Mohon ujang make hampuranya. Tapi aya nu 100 teh kumaha aya panginten jang? Mah yang di 100 poekeun. Heureuy ujang mama heureuy atuh. Ih si mama. Kek. Ieu teh meuni asa aya nu kurang hiji jelema. Aya ono orang Arab ka mana? Nah teu ka dieu. Eueuh mah keur diinfus di rumah sakit gara-gara teu dahar saminggu.